Carentil sing sadar umur sing kuring 40 tahun bakal nolak diheureun kuna umur 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita mengaguligah dina manah mengaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak minculak nalakak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri tengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah saja husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti anu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Para asatidah qori-qoriah mubalighah tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI anu sami ku simkuring dipihormat guruaneun pikeun simkuring ais pangampi pupuh lembur kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD urancage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormateun simkuring ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa reket deng-deng papak sarua moal deukna beda-beda. Urang nyumput dina Gunung Simbul, urang cicing dina Gawir Silip, urang buka kusiloka sastra jeung sasmita. Sabab mengaran kahirupan manusia di alam dunia entong loba teuing lalajo batur tapi lalajoan mah awak sorangan. Tong loba teuing nempo kagorengan batur, tempo mah kagorengan sorangan. Tong loba teuing lalajo kasalahan batur da urang ge sakapeung sok salah jiga batur. Lamun ibu tukang dagang pasti hayang untung, tukang tani pasti hayang hasil. Ari ibu pangaosan hayang naon? Tapi si hayang panggih jeung urang. Pacet ibu pangaosan teh hayang menang ilmu maka gerak tanyakeun ka pun lanceuk anu nembe ngaos da sidi kurang banyaran tepung ayeuna di dieu naon fungsana ilmu. Maka jawabanana fungsina ilmu teh al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang geus baroga ilmu tapi kadang-kadang mah oncorna eueuh. Da loba jalma anu baroga ilmu tapi naha parwek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha ustad ge sok burger wae. Ibu ge arapal kasalaki kudu Ibu ge apal kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik baeud wae. Berarti urang teh lain teu boga ilmu, geus boga ilmu mah ngancan jadi oncol. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanana hiji, lain jelema nu sakola luhur. Da loba jelema sakola luhur ai punten eueuh kabisa.
dari kolot baheula teu sakola-sakola acan tapi punten nepi ka lentong, punten kalangkung da eta hakikat ilmu nu sabenerna. Maka jalma nu bakal menang ilmu teh saha? Hiji jelema nu bersih hate. Maka hakikat nu ngaran hirup ibu dangdan pek bae, wedak pake lipstik pake ngan kudu bareng jeung amis budi. Ulah wedak kanel bibir beureum ayeuna haseum beungeut. Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngaragangan karena akhlakna. Akhlak alus sumberna hate nu alus. Tah ieu pangaosan alus teuing. Nama kejeng teuing da gumantung ka alusan hate, pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus, bubar ti dieu ge bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor, da bubar ti dieu ge bakal loba nu diomongkeun. Minimal kades, itu mah kades nepi ka nurutan ustad teu dikopeah. Minimal nu hajat bubar ti dieu barehong kep kana dahareun cek salaki. Nah pangaosan teh kuajigan nu lapar teh diredahar kudu hajatna jadi goreng. Mata hakikat ibadah mah hampura gumantung hate, salat alus bareng jeung hate nu alus, bubar salat ge bakal katempo akhlak nu alus. Salat alus hate kotor, bubar salat ge meulak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna. Well, mata hakikat hirup nu kudu kurang diomean adalah hate. Ibu tiung saragam, baju saragam, dakeurna nahaon tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam. Tah nu hese mah nyaragamkeun eusi hate, tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli. Tah nyaragamkeun eusi hate nu hese. Poe ayeuna teh umat Islam teh keur leungit kasaragaman, Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, kiblat sarua, nabi sarua, tapi naha bet kudu pasea. Berarti aya nu teu sarua. Naon eta? Eusi hate nu sabenerna. Well. Aduh, mata hirup entong legeg, ukur disebut batur. Nana gerhana disebut ustad, kiai ajengan, kuring teu narima, nolak, horeang. Nah, sieun teu akur jeung pagawean, hanas disebut ustad, pagawean maseaan batur, na kudu kitu tan. Hanas ku batur disebut ustad, pagawean pedit, na kudu kitu tan. Mata era disebut ustad teh sieun teu akur jeung pagawean. Da ieu mah karek di dunya disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan ge karek di dunya. Da Allah mah teu butuheun ustadna gelarna, butuhna ge Allah mah gawe sanggeus boga gelar. Mataknana gerhana disebut ustad, kiai, ajengan, hororeang sieun teu akur jeung gawe. Nya naon atuh ustad jeung kiai gawena? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung ustad mana nu baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di Garut aya nu bareuh kuring yakin lain tahajud, eta mah asam urat. Mata urang disebut ustad kiai hampura karek sesebutan, mana gawe? Bener. Tuh di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat, bawa kareupeun Allah, buah pejabat, buah bangsa. Mata urusan eta urusan gaib. Da moal mungkin jadi pejabat lamun teu dicoblos ku rakyat. Mata kerasa eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Moal jadi pejabat, mata ka para pejabat nugas jadi hargaan atuh rakyat, bau ka susah rakyat, apal ka bingung rakyat, kudunya ho ka kedaulatan rakyat. Moal pernah urang jadi pejabat lamun teu dicoblos ku rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Mata hirup ukur disebut. Da ceramah kieu mah resiko teu dipake deui, paduli we. Matak nana gerhana dihargaan ku batur da lain kuring nu berharga lain. Naon atuh Allah nutupan kagoreng patutan kuring. Da ibu ge dihormat batur lain ibu nu terhormat, tapi ibu we dibunian kasalahanana ku Gusti Allah. Matak Allah mah Rahman Rahim, kagorengan manusia teu pernah diedeng-edeng. Na ari manusia bet ngabongkar aib manusia. Geunah ieu ceramah loba nu umeuk. Teuing ngarti teuing kasindiran. Teu apa? Matak nu ngaran hirup mah be aja, teu kudu riweuh. Nana gerhana disebut al-mukarram, nana gerhana al-mukarram cangkangna. Pedah kuring pidato, pedah kuring ceramah al-mukarram, buah-buah tukang tipu ieu teh.
teu apa geus teu kabita ku urusan sesebutan dunia. Sabab ilmu bakal cicing dina 3 rupa, hiji kolbi, 2 kauli, 3 fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Ari urang ilmu karek samat mana? Samat biwir nagawe macan katempo ilmuwan. Dina biwir mah jakat pan teu jeung gebrokna. Tahajud geuning unggal peuting hees. Tuh geuning ilmu teh karek biwir, mana gaweana? Aduh, genah loba nu ungeuk euy. Nah, dan nasib kabeh ge di dinya tempatna. Bener, Bu? Sok ibu bisa nyebutkeun subhanallah, maha suci Gusti Allah. Buktikeun atuh ku gawe subhanallah maha suci Gusti Allah. Berarti hate kotor tong dikukut. Pan urang mah dina bibir subhanallah batur nyeun gedong nyeri sirah. Batur meuli sawah ratug angen, batur meuli mobil muntaber, atuh batur nyeun pila bae. Berarti subhanallah karek samet bibir can katempo eusi hate nu sabenerna. Lautan jero bisa diteleuman, hate deet manusia hampura hese dikobet. Kadang-kadang diuk jeung ibu, dahar jeung ibu, ngareneng jeung ibu, ngawangkong jeung ibu, ibu balik ibu nu diomongkeun. Eusi hate jelema teu nyaho. Ayeuna kuring nana gerhana, datang disurakan, bawa balik mah diomongkeun. Teu apal hate manusia mah mata hirup. Jawaban eusi hate innallaha ma'ana, saestuna Allah teh bebarengan jeung urang. Tah jalma nu bakal salamet teh nu bareng jeung Allah. Nah ieu pangajian jeung Allah nyaho, nah kuring ceramah bareng jeung Allah teu apal. Ieu pangaosan nah jeung Allah teuing. Cobaan isuk ayakeun pangaosan nu ceramahna kudu ustad setempat, acarana di dieu hareupeun desa, mungkin teu jamaah ribuan sarupa kieu. Berarti kajawab ieu pengajian lain jeung Allah, jeung naon panasaran jeung anu dina TikTok. Allah nama tah. Nana gerhana ceramah nah jeung Allah teuing. Cobaan tahun hareup ulem deui, tong dibayar, tong dibensinan, datang moal. Tah ibu teh lain jeung Allah jeung suudon. Beuki lila ceramah beuki doraka mending balik dah. Lamun kuring ceramah tuluy teu dibayar, kuring teu datang, catet ku ibu, berarti kuring lain jeung Allah ieu ceramah, jeung naon, jeung duit. Nya anger hirup urang mah katipu keneh kudunya. Sedengkeun nana gerhana ceramah kieu nu ngaos pun lanceuk neme 3 pahala. Kuring mau mobil make bensin, sedekah harta. Kuring nyaritakeun ilmu, sedekah ilmu. Silaturahmi teu wawuh jadi wawuh, teu apa jadi apa. Oh ieu nana gerhana teh 3 pahala lamun teu meunang duit. Kumaha tuh lamun hajat mere nu 3 leungit duit meunang, maruk lain perang ieu hate antara duit jeung pahala. Dan kira-kira ieu mah kira-kira cek ibu, kira-kira kuring bakal milih duit milih pahala. Anggap teladang kesepakatan. Jadi lamun engke kuring narima duit lain salah urang, ieu ladang musyawarah bersama. Innallaha ma'ana, saestuna Allah teh bebarengan jeung awak urang. Mana jalma nu bareng jeung Allah teh mana? Makana loloy budaya Sunda ngaranna wayang. Dina wayang aya semar, poong semar, dina sirahna aya kuncung, kuncung semar 88. Ternyata jalma nu bareng jeung Allah mah uteuk tongo walang taga rohpati gogodongan, sifatna bakal nempokeun sifat Allah 88. Lamun Allah mibanda sifat ya Rahman ya Rahim, Maha Welas Maha Asih, maka bakal muncul tina awak ibu sifatnya ahan asihan jeung deudeuhan. Boro-boro mamanusa, bahkan anjing buduk di jarian lapar, pek bere dahar, moal burung dibere ganyaran ku pangeran. Lalu budak tetangga dagang comro nontot leho, meuli moal. Nama jeung moal. Berarti ibu mah lalajo leho. Lain nempo comro. Dalamun ibu dek nembongkeun sifat Rahman jeung Rahimah, na awak ibu na awak kuring teh aya kagorengan, na awak bapak aya katebalegan, ku Allah dibunian ditutupan anu katempo ku batur teh alusna we. Bener. Da ieu teh saha atuh baheula keur ngora? Ayeuna ditariung teh. Baheula mah urang ge apa? Saha anu pasarung-sarung jeung lalaki keur lalajo calung teh. Ya, seuri pangtarikna eta nu rumasa. Bapak-bapak ge ayeuna daraek ka masjid teh saha baheula?
pangedulna kadang-kadang ayeuna urang daek tong melak cangkeng dina kelek asapan daekna naon sababna urang ge ngalaman kedul jiga batur matak geura eureun nyaritakeun salah batur da urang ge sok salah jiga batur geura eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge osok kedul jiga batur weh matak balik ka nu ngaran hirup mah kosong ai kosong teh teu boga naon bisa dibisakeun pinter dipinterkeun daek didaekeun alus dialuskeun pun lanceuk neme ngaos Quran nepi ka raoseun kusaha eta diraoskeun ku Allah cabut we perkara ngeunah-ngeunana teuing saha dirina nana gerhana ieu capetang dina nyarita cabut ku Allah karuniana moal jadi naon-naon ieu kuring matak sagala rupa ge manusa mah kosong teu boga naon jelema nu kosong bakal sanggup dicician ngan lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu moal bisa dicician ngadenge ceramah kieu teh jelema nu geus ngarasa boga ilmu ngadon malang eah-eahan ceramah kitu aing ge bisa atuh mah jeung ditah urang lain ku sia teh kudu ngarasa kosong ari urang bisa naon bisa dibisakeun daek didaekeun alus dialuskeun pinter ge di heueuh matak pinter entong di aku alus tong di aku daek tong di aku la ilaha illallah teu aya deui pangeran aing Allah aku mah Allah lain urangna atuh aduh matak geura eureun nyeun status Facebook OTW tahajud henteu status mineng kongkorong edeng-edeng 40 gram ti suami kumaha we imeh boga gelang teh dia nepi ka dieu ku sombongna gigi bringdut ngaos teh hayu urang pangaos Islam datang teh ngajaga perasaan tong nempokeun kongkorong kanu teu make tong ngomongkeun imah kanu can boga tong nyaritakeun sawah kanu eueuh kaboga naon sababna ngajaga perasaan batur ieu mah ngadon di beja-beja ieu teh ti salaki 60 gram sakedeng deui jadi 80 kumaha cek nu saurang sing ku bangsat Islam telah induk dipake mah panas batur matak harta tong di aku gedong sigrong mobil mewah sawah lega naon pangaruhna gedong sigrong balik kanu jereng kedong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah dianterkeun ku pasaran hakikat nama si miskin gede jasa nama aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan aya nu maot pangheulana nyokot pasaran aya nu maot pangheulana nguregkeun si miskin matak lamun aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan manusia butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung batur ibu ditiung menang batur make baju menang batur lancingan menang batur senal menang batur imah menang batur maot dikubur batur diboehan batur disolawatan batur disolatan batur naon alasan urang kudu goreng jeung batur matak bejakeun ka jalema nu sok goreng jeung batur narek kitu wae nu ngaran hirup teuing butuh ku batur bener nah ibu butuh ku kades nah kades butuh ku ibu bapak da rakyat medek aya kades pek teu eueuh paduli sabenerna mah kades butuh ku rakyat da eueuh rakyat mah jadi kades nyarek mimpin cucungu bener nana gerhana ieu ceramah nah ibu butuh ku kuring tawa kuring butuh ku ibu nu benerna mah kuring butuh ku ibu eueuh ibu kuring datang arek ngomong jeung tembok matak ilmu hakikat mah hese kapikir pak da ilmu hakikat mah lain urang nu kudu diajian batur tapi urang kudu ngajianan batur lain urang kudu dihargaan batur tapi urang kudu pinter ngahargaan batur lain urang kudu dihormat batur tapi urang kudu bisa ngahormat batur urang geus ngajian batur batur teu ngajian urang mangsa bodoh eusi hate nu sabenerna lain yang hayang we diajian we teh riweuh oh Ustaz datang teuing da anu kieu atuh asa eueuh merek Ustaz kieu bae baju biasa celana biasa ngomong ge abdi mah ngomong biasa dalam dipikir diku akal mah geus moal pijadi naon-naon kuring da kieu da abdi ge apal Ustaz nu udeng badag gamis ngangsar soban ngagaplek tas bae cekelan
lamun keur lempang teh geuning di kawah. Coba urang nanyakeun warung di ditu, cing teh Bu palih mana ieu nu ngaos teh? Kalem we cenah ustad ge telat bari ka urang gitu. Nyebutkeun kalem we. Atuh lamun di udang, di gamis, di sorban, mustamid yang narangtung wilujeng sumping al mukarom. Coba ka urang turun tina mobil, well, kuat, assalamualaikum. Akan kanu dijubah mah daratang warga teh nyungkeun pidu anak, kangopun anak. Coba ibu pan ka Bandungan, urang naik ke luhur panggung daratang kali minta doa, minta diparoto. Jadi berarti jalma teh nempo baju. Padahal hakikat awak ibu hampura ku teri ge eleh. Kali-kali ibu ngareneng jeung teri bangke 25.000 nu geulis di dieu maot teuneun di pasar daun nu meuli. Kali-kali ngareneng jeung hayam, deuk neangan ilmu mah tina hayam. Buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, ti kotokna eukeur aduk, atuh eta tulangna seblak tulang. Coba nu geulis di dieu enjing-enjing ngenog teuneun di warung batur bangkrut. Berharga kena ti kotok geuning. Matak naon urang disombongkeun tina hirup naon. Lamun lain eusi hate anu alus, lamun lain ibadah keur bekal akhirat, Allah biheung hargaan ka awak urang teh. Urang mah goreng adat. Anjing bakal jadi ilmu anjing. Naon palebah mana ilmuna? Tuh anjing maot ukur bilatungan. Manusia mah pan maot teh lain ukur bilatungan bakal tepung jeung alam balitungan. Bahkan aya ilmu nu kadua, sanajisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur. Cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur? Da tukang es boga 500 juta teh lantaran peletuk ngomong eta atuh. Ngan anehna manusia deh. Gus Miftah ceramahna sajam setengah kacaletot semenit da jelema mah ramena nu samenit tah eta teh gambaran hirup urang. Kertas warna bodas aya titik warna hiji, nah bet lalajo titikna aya warna bodas nu lainna. Setiap jelema bener pernah salah, setiap jelema salah ge pernah bener. Matak entong sok ngomongkeun kasalahan batur, bongkar awak urang teh saha atuh. Bener Bu? Mata cek orang tasawuf, pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Jadi lamun ibu deuk ngawabuhan, deuk panggih, entong hayang panggih jeung kasalahan batur, deuk panggih mah jeung kasalahan sorangan. Da ibu ge bisa balik rumah tangga teh lantaran lalajo batur pasea. Tatangga teh haban de burger. Kumaha cek ibu, Pak kuat gandeng pasea wae. Cek salah kita heueuh aneh pasea tapi loba anak. Pan ku ibu ditamahan, heungan tempo Pak anakna harasem beungeut. Kumaha cek bapak, meureun nyieunna bari baeud. Jadi ibu teu pasea jeung salah kita lalajo batur pasea wae. Matak nalika batur salah, batur teu ecreug, batur teu balik, ulah coba-coba urang ngogoreng ka teu ecreugan batur. Naon sababna? Bisi kabawakeun doraka batur nu salahna, urang nu ngagibahna sarua teu ecreugna. Bener Pak? Batur nu teu ka masjid, bapak nu riweuh. Amarajir atuh oi. Ayeun masjid teh lain jiga pasaran. Dijieun tamu ngosiantara timpah cek nu saurang maneh ayeuna kitu sote baheula mah gapleh jeung aing entong sok ngadeng-ngadeng kagorengan batur tong nyiwit mun mung diciwit tong ngahina mun mung dihina tong ngaledek mun mung diledek anguran teuleum kana diri saha urang teh saha manusia ari ngaran-ngaran manusia dua sifat anu beda bener salah daek kedul alus goreng geus ngaraku. Bener osok, salah osok ya Pak. Halus osok, goreng osok, bener. Daek osok, kedul osok. Ka ayeuna ibu darek pangaosan keur katepelan ku daek, keur ngelud mah disambar ge hayu ngaos, budak hareek. Keur ngedul matak dera eureun tutunyuk kana kagorengan batur teh. Euleum kana awak sorang. Ikro kitabaka kafa binafsika. Gera baca kitab nu aya dina diri anjeun, ladang catatan anjeun-anjeun keneh. Baca mah awak urang mah jeung maca awak batu. Da ieu pangaosan teh buat jadi orang.
Orai pan orai mah ganti kulit aing ngaran anger orai. Pangaosan teh kade ulah ukur ganti baju ganti tiung ai hate teh ganti-ganti. Pengajian mineng jeung dulur teu akur, pengajian mineng jeung tatangga pasea, pengajian mineng sirik kana milik batur, pengajian nu mana nu keur dipigawe. Karek jadi orai baju ganti tiung ganti ari hate teu ganti-ganti. Geus rada kasindiran. Mah emutan Pak apan filosofi hirup teh alam dunia. Alam dunia itu filosofi hirup, orai jadi ilmu, ayam jadi ilmu, anjing jadi ilmu, tuh nyiruan. Entep dina kembang anu seungit, nyerurup madu anu seungit, kaluar nage madu, ai madu amis. Tah ucapan urang teh lamun geus amis boro-boro kolot budak leutik resep, ngan kunaon omongan urang batur ngewa, da urang mah patra wali. Pahit. Oh ya. Nutu sholat jika doma sahaja nu daek dianggap doma payet bener matak simbol kahirupan cek tadi manusia teh gambaranana teh hate ayeuna ibu ngareneng pertanyaanana nah ngareneng jeung awakna nyao bawa bubar ti dege deukeut jeung si eta ku bau kelekna ya. Bapak berjamaah di masjid kudu lain kudu deui tapi bener kuduna berjamaah ngan lain ukur berjamaah awakna berjamaah jeung hate gerasok da berjamaah awakna jeung ngarareneng berjamaah ngan tah kalebah berjamaah hate wallahu alam mana bukti eta bubar salat ngomongkeun batur si eta mah nya salat teh diutek-utek berarti sapanjang salat si eta kieu nah hasil mah jeung kudu lalajo batur teleuman awak urang nu sabener Islam teh ulah jadi Islam komentator kitu kieu batur teh di komen weh ai manehna cantang tuh matak hirup kudu cicing dina angka kosong ai kosong teh teu boga naon awak ibu kita di situ percaya da eta teh ilmu rambut halis kumis jangot bulu dada bulu bitis ceuk ibu teh anu kaliwat kumaha ibu we tah eta keur ngabuktikeun Robbul Alamin Rob nu ngajadikeun nu ngajaga nu ngariksa nu ngadidik anu ngatik Rob Allah Nabi Muhammad teu sakola tapi pinter sanu ngadidikna Allah ayeuna urang sarjana nu ngadidik dosen paingan boloho kalau mana bolohona Nabi mah pinter akhirat geus apaleun matak salat tepat waktu sedekah minang yatim kabantu miskin kabela nu susah katalang nu bingung katulung kusaha ku Nabi nah bet kitu pinter geus ngarti akhirat coba urang miskin diantep, yatim diantep, nu susah diantep, nu bingung diantep, mikiran diri sorangan we, pinter boloho, teu ngarti urusan akhirat. Bener ya. Blok cek ibu teh, bener ieu ceramahna kaharti pisan, urang coba. Deuk nyoba naon ari ibu? Pancek salira kudu nyaah ka yatim ka miskin, tak aya nama deuk usulannya kanu hajat, pahajat, amplop tong dibikeun ka ustadnana, urang bagikeun ka yatim, kumaha cek kuring tong kitu. Pancek salira kudu nyaah ka yatim jeung ka miskin, geus we amplop urang bagikeun ka fakir jeung miskin, kumaha cek kuring eta mah ceramah. Nah atuh mah kejeung ditampak, rada butuh. Kekeh Pak urang teh hese dibawa kana gawe mah saha nu geus sanggup matak hirup entong sok sampurna moal aya hirup anu sampurna iwal ti rokok nya tuh awak ibu ge ilmu rambut manyangan pan halis mah teu manyangan saha nu miara Allah coba lamun kuring diulum ka tempat ieu halisna paranjang deuk balik deui nah asa ceramah di alam gaib waos tulang ngajero panangan ge aya tulang mana nu manyangan tulang leungeun nah pan huntu ge sarua tulang tapi teu panjangnya Allah nu miara lamun ibu urang eteng huntu teu sudi urang ka dieu komo panganten anyar mau teu beak atuh keren Pak Allah matak Allah maha sampurna nyiptakeun manusia sampurna urang ge kahayang kudu sampurna sampurnana jelema ku kahayangna lain mikiran duniawi tapi mikiran ukhrawi akhirat jelema beunghar aya kasampurnaan daek barang bere
jelema sangsara sampurna ku sabar, duana ge ibadah sangsara sabar beunghar daek barang bere, duana ge ibadah nu bodoh ibadahna ku alewoh, nu pinter ibadahna ku ngoncoran jelema bodoh, duana ge ibadah pan kanyataan mak geus pinter ngaledek nu bodoh, deuk ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema belet ge bisa. Bener? Kayana ibu yo awak di alus-alus kuna kuruksa. 30 kahanap geulis teh 30 kaluhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumolis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, boga budak 5 budak deuk awak ngebekahan, kasur nomor hiji bea ku sorangan, salaki nalako pe kana tabeng da kaseretkeun. Da eta sareta ku ngadadangkak mung diganggu. Sigeng ku salaki gede-gede teuing awak teh punung. Da ibu-ibu pan lamun disebut gede teh kasigeng. Eta lamun dipoto habane gunta-gantina haka tempeng gede sakitu bebeungna kieu. Padak naon lamun narimakeun. Balenyeng ka kantor desa senam 2 tahun tuh da lain kalah kabeuki langsing kalah kabeuki meber. Naha eta geus senam goyobod comro misro liliwetan ongkoh empo salaki tara senam tapi begang kunaon pikiran hutang urut goyobod. Mata hirup mah Pak tarimakeun teu kudu riweuh sakitu kituna hirup mah narima. Urang mah ibarat wayang anu kumaha ceuk nu ngigok bulu panon geus alus panjangan atuh beunta teh jiga nu tunu balik pengajian mau motor ti kusruk ti ditu angin bulu panon nutup salahkeun we Allah. Tarimakeun da ieu teh geus sampurna ibu teh geus teu kudu riweuh. Kulit hidung hayang glowing meuleuh skincare ka bedak deungeunah henteu akhirna beungeut bodas awak begung TBC we eta melaan geulis nepi ka riweuh jeung da di glowing ge ari jodona jeung Udin mah anger jeung Udin moal mata ngadatangkeunana gerhana mata hirup mah tarimakeun tong riweuh nama jeung kudu riweuh dina hirup. Bener 30 kahanap geulis teh 30 kaluhur eueuh orok eueuh tuan seuri da lucu coba nini beak huntu seuri da keueun abah baheula keur ngora nuang sukro dorok-dok mata kresep nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadar sukro ngadon mengbal di jero sakabeung mah huntu katelak sukro kaluar. Kunaon Allah nyiptakeun kolot, kunaon Allah nyiptakeun dewata. Pan surat Al-Asr wal asri demi waktu setiap manusia ge boga waktu masing. Ibu baheula tara di jilbab ayeuna daek geus waktu. Nana gerhana can dikopeahkeun sakedeung deui. Tingali engke geus daekeun menu semeter dipake. Ku waktu ibu boga minantu kedulna beak tikarap ka sawah mumul ngarit sudi miara ingon-ingon tara kana udud cicing gigireun hayam datang beletuk ku ibu disindiran kur tetet bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun minantu pan eta teh ngarurugi maneh hayam leungit dicekek ku minantuna isukna paburantak rumah tanggana saha nu rugi ibu keun we engke geus waktuna daek mah daekan tingali sugan atuh borosot boga budak boga tanggung jawab pan nyaah ka anak pamajikan nyawah ongkoh ngarit pasti miara ingon-ingon heueuh nyebor tengah peuting daek tuh ku waktu mah nya matak tong sok ngabisani kana kasalahan batur waktuna bale ge moal urang nu nitah bale sorangan aduh kenah loba nu ungeut lamun urang daek ka masjid ngomongkeun jelema kedul hiji waktu urang nu kedul batur nu daek cilaka karadul atuh oi ka masjid teh hiji waktu urang nu teu ka masjid kumaha cek itu karadul oi ka masjid teh deuk nyieun alasan naon sok nama ke jeung kudu mikiran batur hirup mah nyebok tuh awak ibu teh kalem bawa deui kana Quran pan Quran ge boga opat lapad makna matan maknawi lapad lapadna makna artina matan eusina maknawi amalna ai urang ngarepan Quran karek nepi ka mana bisa jadi karek nepi kana lapadna wae geus hese daletah urang marada ponok
Da ieu ge ajengan nome pun lanceuk ngaos Quran makhrijul hurufna raoseun teh masantren lagi heubeul. Urang mah da teu masantren Ibu, mata kuala bedolin we. Ketika hayang maca Al-Ikhlas hayang dihejeun-hejeun lam yalid walam yulad. Taroskeun ka ahlina asa teu kudu kikituan ge. Lapad wae geus hese. Komo makna teh arti. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah Rabbul Alamin memangeranan saantero alam. Lamun bener sadaya puji kagungan Allah eusikeun kana awak urang hirup tong asa kapuji wae. Doan ewa ngagugulung HP teh. Dok dahar jepret foto ke loba deungeuna mah. Ojong hulu asin boro-boro. Salaki ngirim duit gede jepret foto statuskeun alhamdulillah rezeki dari suami. Cuma cek tetangga rada gelo jelema teh. Naon sih? Asa teu kudu dah. Duk pangaosan ETW dengan sen. Ieu ra. Barang bere ka fakir miskin kudu we dipoto jepret foto. Nyieun status alhamdulillah parantos santunan bari nu miskin ditempokeun dina HP. La ilaha illallah ngabibirang batur teh ngaranna. Boro-boro leungeun kenca teu apaleun ieu mah sadunya nyahoeun kabeh. Ria geuning matak ahli ibadah cantang tu ka surga, ahli maksiat cantang tu ka neraka. Matak tong sok hakiman batur lain surga neraka. Iraha Ibu pernah badami jeung malaikat. Sugan pernah nembok kitab catatanana henteu bah. Ahli ibadah ge cantang tu ka surga. Lamun ahli ibadah ka surga, iblis pangeulana ka surga. Nah, pan iblis mah sagala ahli tahajud, ahli salat, ahli duha, ahli Quran, ahli hadis. 80% ilmu aya di iblis kabeh. Urang manusia makhluk nu lemah kudu ngalawan iblis dah keok urang. Nya. Matak nu ngaran hirup mah salah kapangih bisa eureun tina salah. Tah nu paur mah nu salah teu kapangih deudeuyeun. Salaki ibu beger kapangih ku ibu. Awas mun beger deui. Moal mah eureun pabegerna kapangih. Nu paling paur ieu nu luhur panggung can kapangih. Akhirna teh deudeuyeun. Ku sabab geus kolot teu kapangih engke geus maot kurumuy aya budak tinu ngora. Aduh, da ieu nu dilaluhur panggung teh lain teu boga salah sebenarnya can kapangih. Tuh lamun itu nu di jalan tukang bobok, tukang tarok kapangih kasalahanana bisa eureun tina salahna da kapangih. Coba urang boga salah can kapangih teu kapangih heudeudeuyeun. Tinggal bapak-bapak di luhur ungeuk. Bari hatena mah kieu aing kudu leuwih hati-hati. Juk inget we anu ngora nu di mana di Banten nu di sampun ibunina jelema keukeuh we bakal kapangih nya Bok. Nu di luhur panggung. Oh sa guru sa ilmu cenah ulah ganggu cenah. Heeh atuh ngarabdi aman ka dieu. Kosong buah teh. Jalema nu kosong mah indah. Allah nu bakal nitipkeun ilmuna ge. Lain kiai, lain ustad, lain ajengan. Allah nu nitipkeun ilmuna. Loba jelema malah santren sakapeung boga ilmu, sakapeung henteu. Nah, teh dititipan ku Gusti Allah nya. Ayeuna ibu nu apal kitab Sapinah, Jurumiyah, Sulam Topek, Tijan, Mantek, Maani, Bayan, Balago, tong waka sombong. Nah, ditanya ku kuring parantos kapigawe. Sakitu we pertanyaan mah Sapinah, Jurumiyah, Sulam Topek, Tijan, Mantek, Maani, Bayan, Al-Qur'an jeung saabrugan sagala rupa. Saeutik simpel parantos kapigawe. Lamun acan tong waka popolotot ka batur sabab ilmu teh kudu digawe ku sorangan. Tuh toong kolot baheula nyumputkeun agama dina budaya. Budaya buda jeung daya, buda budi daya kuat. Kuatna hiji nagara gumantung kuatna nyakelan eta budaya sorangan. Kolot baheula datang Idul Fitri nyieun eregan rantang diasupkeun ka daharan ditulis dulurna. Nyai anterkeun tah ka dulur maneh. Ngarah naon elmuna? Ngarah dulur akur jeung dulur, dulur wawuh kana dulurna.
ku ayana budaya eta dulur adalah dulur, batur adalah batur. Leungit budaya eta rasakeun ayeuna dulur asa batur, batur asa dulur. Lamun anu beunghar kana di aku wargi abdi. Coba dulur sangsara balebah hajat di titah rumah wadah jadi babu dadakan tong sok kitu. Sayo. Budaya baheula tuh. Kolot baheula sok napalkeun sawen di luhur panto hiji tina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias. Naon eta harupat ulah getas harupateun ngomong tong sakama-kama abong bibir teu diwengku abong letah teu tulangan. Mun dibongkar tina agama teu meunang gibah. Pan ayeuna mah gibah dalil gibah rabeng ai gibah unggal poe. Baheula mah cukup we ku harupat. Tojoskeun kana bawang beureum sik-sik ku ibu kecelak-kecelak cai panon ibu ceurik kunaon ibu ceurik perih ucap tekad lampah tong coba-coba merihan hate batur naha kaperih bisa nyampak ka awak urang sorangan matak budak batur baong bedagong teu ecreg teu balik tong sok diomong-omong ku ibu ge boga budak anu bisa jadi batur eureun budak ibu leuwih hancur kumaha itu lempong. Oh keprok euy bu anu keprokna anu kitu teh. Aduh, dari rupa tuh bisa ngajamin alam batur atau boro-boro alam batur, alam anak kurang gitu bisa dijamin. Dan ngaran ilmu teh boro-boro ku batur ku awak sorangan, gitu tolak ilmu teh. Bener tuh, ilmu teh boro-boro ku batur ku awak kurang geus ditolak. Mun ceuk Allah aqimu sholah wa atu zakah. Gera dirikeun salat, gera bayar zakat, pan ilmu teh salat heueuh zakat teu pati. Berarti ilmu teh boro-boro mau ku batur ku awak urang ge geus ditolak. Ibu ge apal nu mancoran di alam akhirat teh ku maca Quran tapi naha ngagugulung HP 2 jam nepi ka belel maca Yasin mah jeung ustad heuai. Ibu ge apal anu ngalegaan alam kubur teh lega hate. Ibu ge apal di akhirat teh poek nu mancoran iwati amal sorangan tapi pan kana amal teh teu pati. Leres Pak. Kalau dangdut di jam 10 nepi ke jam 5 kuat nagog kajian beuteung ku gurubukan dibawa balik ku salaki hayu balik rame keneh cicing kajian isukna ka puskesmas ya teh coba pengajian dibere 2 jam huay hayang balik deui matak hirup teh geuning paah kitu keneh tutup ku jukut palias disebut palias deui. Papagah kolot baheula nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala direkem we budak teh jeung indungna jeung bapana sieunun ku sanekala pan budak ayeuna mah teh sieunun ku sanekala nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala ngadon nyai gag kadeukeun mamah sanekala cekek wae ayeuna ku sapa budak ayeuna teu keungeun ku sanekala akhirna pelenung beteungna eueuh bapaan ta eta cicing sanekala teh tah da eta loba kagoda ku lalaki atuh ayo lalaki teh acan beunang mah yai segala diperhatikan isuk-isuk kamu udah makan belum budak awalena memberi kagoda ih kamu perhatian sama aku aing mah hayang ongkek ngadengan goda kamu udah makan belum kirim beas udin lain loba tanya rada harta lain ku cinta atuh puting-puting nanya kamu udah tidur jam segini cek kurang main logikanya matak ngabalas berarti acan nah cinta jadi boloho. Kita main besok tapi biar ya motor aku butut biarin aja yang penting berdua. Motor butut beberek-bekan mogok dorong kuduaan kalau bah ditanya nyebutnya hitung-hitung Indiaan coba nugas kolot kieu dibonceng ke motor butut rag-rag harita kene ngagajang dijejek motor ganti cekain oge atuh kamuflase mendingan banget ku sawu bawa ulin ke kota di jalan kak ada lampu merah terus aku pengennya lampu hijau kenapa gitu karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu percaya saya tiga-tiga can komo deh nu paling power lalaki ngarayuna maut engke keur ayeuna keur ranah neng ranah bekerja engke keur ayeuna keur itu geus melenung mah inung bapa nu jadi wirang dengekeun saya teh neng greget atuh da nya kolot bala mah nyongko
Aya budaya deket jeung nada deket jeung tradisi deket jeung kebiasaan. Matak di Indonesia mah dakwah teh gumantung kebiasaan masing-masing. Moal sarupa jeung Arab moal. Di Arab jangot sunah Rasul meujeuh jadi. Coba di Garut aya nu jadi anu henteu. Terus kuring pan teu jadi. Kumaha ceuk ibu bid'ah nana gerhana mah naha eueuh jangotan narek maksakeun maneh jangot me ditepokeun. Kalau mun pun lanceuk parantos ayaan lajengkeun. Aya urang mah terjadi jeung maknya Allah ngasupkeun kana neraka eueuh jangotan. Cing lah nu kitu mah. Di Arab barang dahar ku 3 ramo meujeuh nu dicopot korma. Coba di Garut barang dahar ku 3 ramo disuguhkeun angeun kacang. Moal teu heubeul dahar. Oh teu kengeng ku senok teh bid'ah dolah neraka. Maknya aya Allah ngasupkeun neraka ku senok. Atuh lain ge Al-Ghafar Allah teh. Bener lu. Keheul atuh da cing kitu teh mah lah. Wah, keueuh mang mah hayang jiga urang Arab moal bisa. Di Arab tarawih di jam 3 subuh jelema daek. Nah, ibadah teh geus jadi budaya di ditu mah Pak. Salat tarawih nepi ka subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba. Cobaan di Garut nya loba pesantren bawa salat tarawih nepi ka jam 3 subuh. Beh, paling pinuh sapoe. Kedua poe ibu-ibu jejingkrungan nyeri suku. Kalau bab ditanya, "Bu, nah teu ka masjid rada gelo imamna?" Imam dicarekan. Loba jeger bari make tato healing cenah ku dewek ah jadi imam. Ai jeger jadi imam nu apalna Al-Ikhlas tuluy. 23 rakaat teu dibaca Al-Ikhlas sahaben. Eta ge rakaat kagenep peureun hayang Anas ngaranna teu ka tukang wios cenah kulhu deui. Kumaha ceuk nu tukang da sieun meureun mangga we lajengkeun. Nah, ada 23 setengah salapan anggus kuat pada ngagabrug. Teu sangka cenah maneh imam teh kuat hade. Tadi urang mah ibadah nu hade teh nu tereh geuning. Teu bisa urang akur jeung urang Arab. Nah, budayana berbeda. Dina bahasa ge beda Garut. Punten. Garut mangga. Beda jeung di Bandung. Amana euy? Bandung hareup. Tegeun Bandung ya matak maraban hayam ge di Garut mah alus kur titi matak Garut mah alus hayam kongkorongokna teh bawa we ka Bandung da tegeug deui atuh beda da kuring ge baheula tahun sabarahanya 2000 mun teu salah geringan diantara sastra Sunda peneliti Sunda kalian nanti kumana ku Garut ahli Pak Kades kuring peneliti sastra Sunda elehna ku Garut eleh ternyata Garut mah ditilai tina segi sagala rupa ge bahasa kalentong bari rengkuh ongkoh punten kalangkung gitu mun di Bandung kieu anak-anak kalau mun hayang tegeug ka Banten maca sholawat ge nu akur kan di Garut mah sholatul hoho salamul hoho ala tohaha rasulil haha Leos ka Tasik jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad Tasik tah lamun hayang nu tegeug di Banten sholatullah salamullah ala toha rasulillah jawab ku jamaah ajib mantap kan bae da budayana masing-masing da anggar nu dibaca mah sholawat keneh sholawat Bapak ge tahlil nu akur eueuh aya nu tungkul nu gideug aya nu muih aya nu tungkul la ilaha illallah nah dales teh eueuh deui satemah hudang-hudang dahar aya oge nu tahlil bari ngagideug la ilaha illallah la ilaha illallah cing mang stop heula nah teu tungkul empok kumaneh nu tungkul ngadon sare jadi mang di budak gideug ngarah teu sare cenah anu paling paur nu muih illallah sajam satengah lur tahlil teh nah da bubar tahlil teh dahar kuat pias beungeut na digoneng balik ge golokok diburuan di jalan teh ditanya cinta kunaon ai maneh wah cenah bener ahli wiridan metepung jeung Allah kuat ngagebeg kuring
sing tepung jeung Allah anak cenah mereka jiga nu aneh bener ahli wiridan mah tepung cenah jeung Allah sing teh belegug maneh Nabi Musa wae teh sanggupeun tepung jeung Allah kalau mana cek Allah teh tuh Gusti abdi hoyong ningal gamparan salira Gusti kumaha cek Allah tuh tempo Musa panon poe serab Gusti nempo ciptaan kami nyebut serab komo nempo kami nu nyieunna iya pada ahli wiridan juk tepung jeung Allah oh nya talung urang cenah daripada itu nelpon Allah kan ayah kasus 2 tahun ka tukang nih ya Allah iraha Idul Fitri Jumaah ngomong geuning anu ngawangkong anu rapat di akhirat saksina malaikat jadi penjaga gawang neraka asal ieu badamina ge jeung cacing teuing talung urang cenah tepung jeung Allah sing teu kumaha bentukna ranyai dianggap kica-kica Allah ku si eta rek tungkul, rek kagideg, rek muih, anger nu dibaca mah la ilaha illallah. Matak nu ngaran hirup teu ngukur batur, ukur awak urang. Gus Miftah masagi elmuna, ai pelebah kudu kacaletot mah geuning samenit jadi. Omonana gerhana teu boga naon-naon, matak sieun kacaletot. Matak di dieu jadi rabeng tukang dagang teu beureung ngarep-ngarep urang kacaletot. Wah, sok ketuluykeun dagang na sok. Wah, sieun, urang sieun. Aduh. Ternyata takdir Allah mah berkata lain. Tukang es naik derajat, Gus Miftah keur aya dina ujian. Sing sabar ka Gus Miftah, atuh tukang es, sing syukur. Disebutna kitu. Jadi loba duit. 500 juta deuleun. Kuliah ongkoh, umroh ongkoh, modal boga, pira kada disebut eta. Matak ieu teh rabeng nu dagang teh ngarah ka caletot abdi teh. Sugan cenah menang 500 juta. Wah. Matak teh tadi teu ngaranna tukang dagang teh kaditu we urang. Sieun ka caletot. Allah udah ngangkatkeun derajat manusia kadang-kadang kuhinaan batur, kupitahan batur, kutudingan batur. Ibu we awak ibu baheula mungkin ibu ngeclok duit teu dibere, ngeclok beas teu dibere, mikir ibu dadagangan usaha ayeuna beunghar pan si itu juga ngeclok ka ibunya. Oh sok dibere. Oh saruana kitu mah atuh. Teu hayang mere lagi baheula ge urang teu maneh tara merek ka urang. Sia teh mah dendaman hirupna teh. Mata ke rumah gitu keneh gitu tuh nada budaya tradisi kebiasaan mata jalma mah gumantung kebiasaan masing nana cerat nana gerana ge ceramah kikieuan bari heureuy ieu teh naha kuring sadar atuh kuring sadar Pak di Indonesia mah lamun ceramah serius tunuh engke teh balik teh ditanya kumaha nu ceramah teh teu rame mata kuring nyeun metode kieu teh naon da minimal atuh aya kesan-kesan betah hirup. Ternyata ada ustad da barareda bae beda mah. Da sarua-sarua keneh. Islam keneh. Tuh filosofina sampe bawa ku ibu jadi gegetuk, jadi combro, jadi misro, anger balikeun sampe keneh sampe. Tuh da Quran awi tuar ku bapa jadi pipiti, jadi ayakan, jadi boboko, jadi hihid. Anger awi keneh awi rek NU, rek Persis, rek Muhammadiyah, anger Islam keneh Islam. Otak ustad teh barareda ciri khasna teh. Anya tak mama hayang bari curhat ka ajengan teh. Mamah dedeh ulemna ulah urang. Kan aya programna mamah dan AA curhat dong. Ibu-ibu geuning mah caroge abi mah nyeburutnya tuh usaha. Omongkeun ka mamah dedeh, kumaha ceuk mamah dedeh? KRT nyieun BPJS sopak bengok etana. Dek curhat baka mamah dedeh. Mama ngulon ceramah teh hayang nu daek pinter sholawatan tuh Kiai Haji Salimul Apip di Kutawaringin. Mama hayang nu pinter Quran jeung hadis tuh Ustadz Adi Hidayat. Mama hayang nu bari heureuy ongkoh tuh Ustadz Abdul Somad. Mama hayang ngadengekeun ceramah bari maca sejarah tuh Gus Muwafi. Mama hayang nu galak tuh Habib Bahar. Mama hayang nu jiga ojek online urang. Bebas wae hirup gumantung sapangebeuki masing-masing. Ya kan? Emak mah hayang nerangkeun karuhun. Tuh Abuya Muhyiddin di Sumedang.
mamah yang ngelentong, agim. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah bisa hadir di Garut ya. Bagaimana ibu senang berjumpa ya, yang kurang senang. Menghimbau ke jamaah ya, hidup itu harus banyak berzikir. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Cicing tuh ngajak serius ya. Orang yang banyak berzikir hatinya tenang. Orang yang kurang berzikir kurang tenang. Orang yang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Jadi ya berzikir, bikin sebuah lagu Jagalah Hati. Ya, kita nyanyi bareng-bareng. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera ilahi. Jagalah hati, jagalah hati. Sadar ini bukan panggung tapi ini panggung Nana. Jadi mau pamit karunya kanu hajat kudu ngamplop kaduaan. Ai jatah keur saurang. Jadi mohon maaf ya, pamit. Ge malentong. Mama hayang ulun saramatan nu bari nyanyi. Roma irama dakwah bari nyanyi. Gerak toong ku ibu sair-sair. Dakwah teh. Aduh. Bae, da abdi merek nyorowok we. Gagal. Gatot. Ai kahayang teh da tuluy pareum. Ngarah genah tinggal nurusan. Cicing tukang sontong gember-gember teuing. Nah, ibu acara kieu teh pan gedena jasa tukang son. Bangulan eta saha nu mantuan? Benerkeun mixer. Eta dia komplain pareum saeutik. Hek tanya ending akhir. Ustad jeung tukang son, Ustad mah teu ripuh, tapi naha bayaran gede. Coba tukang son ripuh, pan bayaran mah hanapeun ustad. Bener. Ada hargaan tukang son teh kuat ngerokok acan. Jasa gede tukang son. Bener cu tukang son teh ustad. Tapi orang panas mah hanya bayaran leutik wae. Sok atuh panas mah tuker. Abdi jadi tukang son, akan jadi tukang penceramah. Insya Allah dua lagi hancur. Sound system ngebeleduh dicook ku abdi, penceramah butut, atuh jamaah balik, nu hajat wirang. Mata geus hirup pagera cicing dina paketna masih. Tong sirik ku milik batur. Mama dakwana teh ku nyanyi. Maka jeung aya lagu badan pun tak berharga. Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Kemarin tadi mah di Majalaya abdi pengajian nyanyi eta nu hajatnya 200 merek. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja ini bangkai tak berguna. Dari kamar, dari kamar yang indah, kasur empuk pilam putih. Tadi mah di Majalaya kades ke 200 merek, kasur empuk pilam putih. Aduh, urang sasalaman kok teu dianggap. Nuhun bajak sing parek milik dekat Rizki Anggang Balai jauh tadi. Kaeta teh doa khusus anu mere. Ayeuna kades pun lanceuk hayang didoakeun. Ai teu mere mah sok we ngadoa sorangan. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan, diri yang naon ini bangkai tak berguna. Tuh bener anjing pae belatungan manusia maut mah balitungan.
Wal deui pan lagu Roma Irama maka jeung aya judul Istri Solihah. Abdi gaduh tatangga pengajian tara sholawatan tara ketemu tapi soleh ibu lol salaki aduh kuat rengkuh teka salaki bapak gening sumping cinta ditemput-temput si eta pangaosan tara tapi kuat soleh salaki nanti disubuhan cai suruput dititah tuang pokoknya mah soleh we. Abdi penasaran datang cinta mak ayo mah soleh teuing padahal pangaosan tara mama sholawatan teka tempo cenah Asep da soleh malain ku pangaosan dipikir-pikir heueuh cing teh kunaon mak ngadenge ustad teu cenah tara hayang pangaosan tara ngadenge ustad jeung hoream cing dari manaha tuh bisa bet soleh emak mah ngadenge oma cenah ditempo teh heueuh radio unggul cing teh lagu naon nu sok disetel Istri Solihah cing teh kumaha mak hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan selalu jadi hiburan. Cinta pahit tuh Roma Irama ge dakwah tapi kan ini jadi soleh ku lagu golosor atau yang jawab Pak Kades maneh heula gitu maneh heula atuh ai seuri na milu ai mereh henteu anu teu mere mah tong seuri teu kabayang berarti Rama ge dakwah mama dakwah teh hayang nu make budaya wayang nah wayang dakwah kalau bagaimana dakwahna toong ku ibu aya kakawen semar iyawe nangun ngahaja ngarah anu lu tanda langsung semar ngana nu jantungeun karunya semar kuncung danar wolung ngeluk Semarna gebog leungit diri nu sayati ilang rupa nu sawarna jenggelek jadi satria ganja kalamun ibu hayang jadi satria hirup ulah segala di aku gelis lain nu urang harta lain nu urang beunghar lain nu urang nyawa ge lain nu urang pangkat lain nu urang pangabisa ge lain nu urang nu saha atuh Pak nu Allah urang masak adar dititipan bener Rungwe budak main siloka ieu murang kali dihitan di kanung kunungaran indung 8 bulan lilakna sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan majokolot 8 bulan ngorak deui 8 bulan sang koceak sang budubrag ripuh ibu ngandung teh ibu maka demi Allah ripuh palba mana ripuhna nangkuban sok sieun bitu nyangigir sok sieun bahe nangkarak sidikan eungap deuk teu eungap kumaha budak karek 4 bulan bebongok bapak geus ena lalangit menerken kenteng budak mati seuri ngan ke balik bakal nanya nya mamah cek nana gerhana abdi ke 4 bulan bapak aya luhur kenteng heeh begitu ibu kunaon ibu seuri pan lama 4 bulan najero kandungan jodoh pati bagjat cilaka ditiupkeun ku kakara di dinya dijilkeun ieu mah abong dara pembukaan hiji geus kokocekan engke pembukaan 8 mana nagerhana apa pernah lalajur ngajuru we bawa ke dokter hesek pisan dokter penyeun solusi dibius di handap di luhur di dieu tina patuangan ka handap ibu culan cileung bisa nempo dokter nyekalan gunting kuat teu keung ibu digunting kerak tinggal ku bapak kuring nyebut kerak ibu-ibu kuat poong bapak-bapak nu di luhur dangadon kieu nah da teu ngarasakeun ngeus digunting budak dikodok keluarkeun balikna dikeluarkeun kual-kual di jerona diberesihan bisi aya darah kotor bisi garing di jero dipanyakiteun kanker disebutna ridho we ibu tukat seueulna kana jantung ieu kana jantung mah ieu seueulna kana mun-munan ridho we ngeus digunting dokter nyokot jarum dikaput berarti iya tak pahlawan anu sajati teh digunting melaan anak dikaput melaan bapak
Iya makhluk paling hebat teh iya ibu-ibu. Sagagah-gagah na Pak Kades hampura, Pak Kades dipikasera pusararea hampura ku pemajikan merada keung. Ieu na kagorengan saeutik awas lamun goreng. Moal mah insyaallah deuk amanah di desa teh. Moal. Sieun Pak. Ieu tah makhluk Allah anu hebat ibu-ibu. Ngandung 8 bulan di jero beuteung, keluar budak aya nu 3 kilo, aya 2 kilo, matak bapak ulah ngabisani dia piragi ngandung. Cobaan kalapa 8 bulan hareun na beuteung bapak, macul gubug, salat bawa, sujud moal teu ugar-ugar atuh. Ieu mah makhluk hebat. Patuangan ibu diruksak, baheula keur parawan memulus rata, matak ti gulusur kutu ti jali kesimeut ti soleda cak-cak. Coba ayeuna geus boga budak tua cak-cak teu na beuteung ibu na ngajedog geuh. Nah, geus beberhilan. Ibu marido we melaan saha? Melaan anak. Ya Bu. Coba ibu bapak-bapak di luhur aya nu ngagemol budak da eueuh. Coba ibu eta. Matak ternyata nu ngaran indung leuwih peka perasaan anak anu jadi anak. Paingan ku Allah atuh ummaha indung kakara bapak. Bapak mah hiji indung mah 3, tapi jasa ibu hampura leuwih gede tibatan bapak. Matak doraka kanu jadi indung hampura surga mah ge moal dibikeun. Eta ibu mah nya ngage moal tuh. Coba nu di luhur ke jiga baru jangan kieu atuh. Tuh eta anu. Angana cerok ge bikeun ka ditu budak. Sekali ewang gitu. Sok da ibu mah peka atuh. Peuting-peuting budak nyaring ditoong tina janela. Kunaon budak teh jam 1 can sare-sare bari geus parawan. Ulutrak ibu mah geek diuk gigireun diusapan bahasana ge kalayan merenah. Nyai sok omongkeun ka emak bisi boga beban. Aya naon maneh teh? Pok budak teh nyarita, "Mak, saprak abdi penak jeung Pak Ustad Nana Gerhana." Abdi teh katari ka pati-pati kembetang asmaragama. Lamun ceuk urang Korea abdi teh keur sarangeo. Lamun ceuk urang Inggris abdi teh keur love. Lamun ceuk urang Indonesia abdi keur jatuh cinta. Lamun ceuk urang Sunda keur neuneun ka deudeuh. Kasaha di maneh? Kana Nana Gerhana. Apaan indung nama langsung datang ka nu hajat. Pak Hajat, minta nomor HP-na deuk ditelepon budak urang kabung bulengan. Lamun aya sejarah eta atoh aing mah da. Da indung nu karido Pak teu era guguring. Loba kolot cek Ustad mamanabian teu acan gaduh. Cita kunaon ibu pun anak hoyongan kasalira. Cing teh sabaraha umurna 2 tahun 1/2. Kumaha cek kuring ari ibu beak obat. Geblus boga salaki nu ngaran indung mah da peka atuh. Rentang-rentang aya anak ti kajauhan. Bari hujan luat leet teu jeung salakina ngagebeg indung mah. Pan kolot pecicing salaki mah. Ditempo ku indungna, euy, buah-buah aya naon itu anak urang balik man sosoranganan bari nungtun budak di gemol. Hariwah. Kulutrak panto dibuka, Nyai, aya naon? Nyuuh budak diusapan. Nyai, bisi maneh papaseaan, bisi maneh bacupit rumah tangga jeung salaki. Yap, da maneh teh asal ti emak, balik oge kudu ka emak. Ulah balik ka salian ti emak. Yap, Nyai, sok diuk heula, yeuh dahar heula, yeuh nginum heula. Kakara ditanya aya naon? Pasea, Mamah. Kumaha ceuk indungna keun isuk emak deuk nepungan ka jadi minantu. Emak deuk minta hampura atas nama diri maneh kade bisi ieu resiko rumah tangga ulah sok ngaguguh hawa nafsu bisi ancur rumah tangga. Loba indung anu nyuuh kalau jadi minantu. Kunaon? Sieun nempo anak awut-awutan rumah tanggana. Bener Bu? Ada kebejaan ieu anu ke rumah tangga tong sok ngaguguh nafsu aya ka ama ka salaki teh. Lain janji nyarekan si Bagong. Salah kita kasih geng disebut Bagong teh eta nu seuri pangtarikna eta pisan pelakuna si Bagong haram cadah pisan. Untung salakina pintar da meureun geus guguru ti ustad. Naon mah nyebut Bagong berarti teu sadar sabeuting urang hees jeung bikangna. Akhirna anak juga sadar, Allah mama Bagong, bapak Bagong, ari abdi ditunjuk kuduan anak begu jang. Pragrag talak harita kene hancur rumah tangga budak jadi korban ngagugu naon eta ngagugu nafsu. Coba atuh lamun ama kasalaki teh ulah ngagugu nafsu kudu ngagugu wahyu. Ama kasalaki nyontohan anak wiri digerasok naon ngagugu wahyu. Oh sarogena wahyu
Iya mah wahyu teh Quran maksudnya teh. Lain wahyu RT lain. Ngagugu wahyu amak kasalaki wirid gerasa. Mun amak teh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, amak kene Yasin. Insya Allah salaki ngareupan teh maca ayat kursi atuh teh. Gebro duit dibikeun 2 juta, jawab ku ibu sadaqallahul adzim. Pas saya moal budak teu korban duit meunang nya bareng jeung wahyu mah da setiap jelema nu ngagugu nafsu mah hancur da ieu hajat gugu wahyu paloba mana gugu wahyu tong bancet di denge bangkong di waro nu hajat urang nu usulan batur hajat bejana abeuh atuh Ade Astrid 18 juta wayang golek atuh wayang golek genep 5 duit ngan 50 juta geus pikir. Nah, ada bubar hajat leweh juk susul ka nunitah. Mang pan maneh nunitah na wayang golek, urang loba hutang anyang, aing mah sakadar nitah. Baledog ibu. Bener. Matak desa ieu, ibu cicing di dieu aya kagorengan, tong nepi kana Facebook, tong nepi ka Cimaung. Nah, ibu cicing di dieu pangjagakeun wilayah ieu, aya kagorengan wayahna omean ku urang. Maka jeung dibeja-beja kana Facebook ieu. Riweuh teh salaki sare jepret foto molor wae sare jeung manehna dahar jeung manehna sakaloba jeung manehna ai kagorengan ditempo-tempo ka batur nu kitu teh awewe obok nya dipoyok nya dilebok kasepna mah bagus kasep ti orok urang manis dalin gula. Ganteng-ganteng liur boga receh mun ganteng ge geus payu meureun Hah? Oh iya tak abdi mah neangan jodohan hese teuing da abdi mah beda jeung pun lanceuk mah tiu ngaguyupuk gamis ngangsar sorban ngagaplek ngaos Quran bisa ta eta jodona abdi mah teu level. Jadi abdi mana yang anana lain nu tiu ngaguyupuk, lain nu pinter Quran, lain nu osok ka masjid, lain nu sok pengajian ge lain demi Allah lain. Naon tiu mah kumaha urang meuli pamajikan bakal make ka masjid kumaha abdi osok pamajikan tungtun bakal milu. Pengajian ge kumaha abdi osok pangaosan pamajikan bakal ngiring. Tah hiji nu lain kumaha salaki mah bab duit, kajeun tiu ngaguyupuk resiko kurang mah camot-rot geuning. Jadi abdi mah rek neangan pamajikan teh nu teu beuki duit. Tuh ayah di tukang bari ngaharewas emak asep kubuki emak cicing tong sok milu riweuh emak cicing da nyage emak teu beuki duit teh sudi sudah ya tuh parosot budak kadunya bere ngaran anu hade naha penembus sedikit nu bapak teh boga budak teh hayang naon ibu ka budak hayang boga budak solehnya budak mah geus soleh sok budak magelut jeung budak tetangga sajam 5 menit pakaleng-kaleng tah indungna 7 tahun baeud keneh berarti nu teh soleh mah lain budak ieu tah sabeya jadi lamun budak hayang soleh heueuh wayahna ibu nu kudu soleh di ka budak nitah ke masjid sajam sakitu boga DKM bawel cuma budak ai mamah kagok Persib geus moal eucereug kitu peta ai budak ngadoa di masjid Allahumma gfirli wali daya warhamhuma kama robbayani shogiro dede ku ustadna coba ibu lalaju dangdut we kieu kageuning ibu meureun tiktokan eta awewe nusuk tiktokan teh eta teh bersyukur ka salaki. Salaki mah usaha ti hot-hot nanggung jagung nanggung bawang rekeh tapi ka buligir geuning rekeh geus jadi duit dikeun ka pemajikan pake meuli kuota salaki keur nanggung eta manehna sisi jalan ajojing ayo ajojing eta salaki ngaliwat buru ya ieu aduh aku zaman aya nama geus eueuh rahasia pribadi Allah paingan ceuk nabinya idza jaa yaumal kiamah geus deukeut kana poe kiamah mah jelema geus eueuh ka era teuing ka apal boa saha
Da ayeuna geus rahasia pribadi, kagorengan dibikeun kana Facebook. Dahar cepret kana Facebook. Ongkorong jebret kana Facebook. Pasea jebret kana Facebook. Kagorengan batur ge jebret kana Facebook. Nepi ka geus rahasia hirup poe ayeuna. Ya Bu. Ini kabang nyairkeun duit jepret foto. Alhamdulillah dari suami datang ka imah tinggal keresekna lebok. Usaha ku bangsat lain salah bangsat ibu ngabeja-beja kapan bangsat ayeuna bogaeun Facebook. Bisa tuh orang nutup rahasia seorang. Mun bisa mah kudu ternaon kariweuh-riweuh. Hayang boga budak soleh berarti inung bapana nu kudu soleh. Nu kumaha tuh inung bapa nu soleh? Ai maki jeung nu kumaha. Contohan anak Nabi wae pernah sun kening ka istrina. Bari gigireun aya Sayyidina Hasan. Kunaon eta nyontoan romantisna rumah tangga. Cobaan bapak engke suntengin sun kening ka pamajikan. Ya Pak. Ngan bedana teh antara bapak jeung nabi beda. Aya nabi mah sun kening teh seungit. Coba bapak engke kumaha cek ibu bau jigong gelo ah. Atuh jadi teh tulus. Nabi pernah adan gigireun Siti Khadijah ngadidik saha? Ngadidik Sayyidina Hasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek Siti Khadijah teh ya Rasul adan nya ajak Hasan urang netepan. Bapak engke subuh adan tok gigireun pamajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumaha pamajikan? So ustad mane mah masjid deukeut, ger adan di dieu da nyeniran sia mah ka aing. Nepi ka kacau rumah tangga urang. Ya Bu. Mata kampura ibu, yo bisi ibu dek nyen doraka jug, bapak dek nyen dosa pek, nah engke ge ditaur ku anak Pak. Dari Allah mah gampangeun atuh, di pepatahan ku ustad nyebut fanatik, di dalilan ku ustad, deh ustad gitu patut. Mata kuring mah tara curak sarek, jug, dek baung bedegong dek dana gelo ge pek. Nah, engke ge bakal aya aturan, Pak. Bapak geus kolot, ibu geus kolot nyeun wae ka baongan. Hiji waktu urang geus teu bisa walakaya, budak baong keneh nyeri tah kana hatena. Dapang nyeri-nyeri nak kolot mah lain ngajuru, lain ngalahirkeun mah nya ge nyeri anger ngabohong. Ibu nyeri ngalahirkeun. Boga sabaraha budak. Tuh aya nu 3 gini, ongkoh nyeri boga 3. Tah nu jujur mah bapak disunatan Pak nyeri, menang duitnya daek 2 kali kesudi ya jujur bukan sana ada 2 kali bukan modal enggak kamu dibayang-bayang riweuh ini tadi si ibu nya lemon 2 kali gitu nges tapi saya nyeri na ibu ngalahirkan ayah nu leuwih nyeri naon eta nalika anak geus gede hohoak sesentak kadang-kadang aya kahayang jebrod kana meja jebrod kana panto bener tuh kamari kejadian aya inung ditusuk ku garpuh ku anak rada gelo gitu petak heeh paingan surga teh dibukakeun ku Allah teh keur saha keur budak anu ngarti surti kana jasa inung bapa disebut ma'rifatul walidain sing wawuh kana jasa inung bapa lamun deuk dipikir masalah jasa inung bapa hampura moal aya urang tanpa aya inung jeung bapa urang suksesna urang lain karena urang tapi aya doa jeung inung bapa urang dan nanagarhana ge bisa kieu lain kuring saha tuh inung kuring ngadoa tengah peuting ya Allah muliakeun pun anak agungkeun milik pun anak sing seueur nu mikanya pun anak kitu doa inung kuring teh jadi tatak abdi mah tadi gerek indit-inditan sok bebeja sing teh Pak rek ka Garut oh cenah jungku bapak didoakeun sing hasil eta 100 salawe kalau mun tukang son dek gawe tara minta bebeja heula ka kolot mata tadi ngajentul teh hasil mata mun dek gawe teh bebeja heula ka kolot ngarah hasil ka mana cenah maneh teh Majalaya di Majalaya ka mana ka Garut 2 oh cenah sing sehat we atuh cenah hurin ke mobil nah cing teh make jeung hurin ai bapak da budak nu milu mangan opatan make jeung hurin oh ai 2 pangumureun 2 dus cenah hurin anak cing teh dari kip ayeuna mah teuneun we na bagasi ai pun bapak jeung pun biang baheula sok indit-inditan ka restoran meuli sate 20 datara dituang kabeh paling sahiji
Jadi duaan ngan beak 2 18 mah dibikeun ka kuring kabeh. Batak abdi mah inget eta dongeng eta. Batak ayeuna ge pahajat hampurannya abdi mah moal tuang inget ka kolot. Sieun abdi barang hanas abdi barang dahar jeung sate jeung daging ai kolot jeung hulu asin teu tega batak deuk dibawa we. Hayang bala kecerakan jeung kolot. Nah, pan inung bapak abdi baheula sok tuang di restoran, meuli sate 20 dituang ukur 2 18 dibikeun ka anak. Wajar, matak abdi ge ana inget da pun bapak mah 80 tahun. Abdi 40, matak ana teh nyantel we kana hate kolot. Matak hampura budget diheung. Abdi moal tuang rek dibawa. Sabab engke teh bakal nanya, abdi wangsul teh kana jam 3 subuh disumpingeun teh. Pun bapak mah datara kualem cicing we ngajepatna kursi. Sing tadi abah kunaon lain di kamar nungguan maneh hariwang tuh kolot mah teu boleh hariwang ka anak dan anak mah nepi ka hariwang ka kolot mana bukti ieu geuning kolot taruh di teang terus pak urang mah barang dahar ngeunah-ngeunah kolot mah buah anyuk ka hutang saleter ge urang baju aralus bawa kolot mah sapotong gitu ke bedag urang usum hujan iuh cicing mah gedong bawa kolot mah nyarak-carakan eueuh numpang menerkeun sing ngalarti atuh kana kahayang kolot anak-anak kolot urang mah tara menta anak sing gebleg cendok di mana aya kolot menta ka anak terus sepuh ada kuring mah tadi ge pun bapa mun enit-enitan usaha hayang dikirim naon cenah ku bapa bari bayaran teu sabaraha ari abdi bala keur leutik pan sarakah goyobod comro misro bungsu atuh malum bungsu segala digugu. Nah ada wangsul usaha teh pak bener tuh goyobod comro misro dibawa top cenajang keur maneh pacin teh bade bapak moal bapak mah geus seubeuh ti baheula dipikir ayeuna meureun lapareun baheula teh nah dibikeun ka kuring kabeh melaan beuteung anak nepi ka dirina lapar lain aya kuring lain teu lapar pak ngan ingat teh kakol tanu tilu tadi goyobod comro misro matak abdi ge tadi kitu cing teh bah hayang cau komo cau Garut mah moal teu baradag gitu matak punten nu leutik tong diasupkeun sing teh arek wajib mau isuk jam 10 di daharna ge jeung cai enteh alah mangkana geus diomongkeun lamun eueuh diomongeun sing teh arek cing teranginang sakumplitna ngaranna ge hajat cenah kitu sing teh arek daging hayam cenah keur dahar isuk-isuk sing teh sate omo nah cenah ai maneh teh anu teh ka mana ka Garut cing teh ka Garut wah cenah Garut panglobana oleh-oleh Garut domba Garut jeruk Garut dodol Garut tuh nah sayur Garut Garut mah panglobana pak lamun Cililin ukur wajib Bandung ukur peuyeum coba Garut domba Garut jaket kulit Garut dodol tuh jeruk tapi sepanjang urang osok ke Garut tuh pernah bawa domba jaket kulit Garut tapi nah kades teh mata jaket kulit matak budak nu soleh adalah budak nu surti ngarti karena jasa nu ngaran inung bapa leuwih hade teu boga imah leuwih hade teu boga mobil leuwih hade teu boga sawah katimbang teu boga inung bapa sangsara bebeakan bakal karasa lamun nalika inung geus eueuh bapa geus eueuh keung nu ngaran hirup eueuh pamuntangan matak mungpang-mungpeng inung araya ayeuna keneh sugemakeun ti ayeuna tanya ka hayangna naon karesepna hiji waktu mah ibu inung bapa urang bakal eueuh kaduhung kaliwat saking ukur tutumul anu ngajentul di luhur kubur raketek kana angen ternyata anak moal pernah bisa mulang tarima kanu jadi kolotna matak budak soleh adalah budak nu bisa mulang tarima kanu jadi indung jeung bapana ibu mulai ngadenge ceramah nembe bibir urang eta cenah ku capetang mah lamun palebah nyanyi tadi anu haharewosan tu belah dituduh abdi mah boga ilmu sabta pangrungu jadi nu ngomong teh kadenge sanajan harewas di ditu kadenge pisan atuh ku abdi kieu cenah teu sangka cenah nya nana gerhana mah keur kaset teh alus sorana kalau mun belah dinya kieu ngomong gandeng gitu atuh balik ka itu
hiji tah sing hade ka indung nah surga ge dititipkeun ka indung bapa. Al jannatu tahta alal aqdam, surga di bawah telapak kaki ibu. Ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridhona indung bapa, murka Allah gumantung murkana indung bapa. Matak lamun jelema goreng patut kana jadi kolot asa kecelak cimata indung murag kana pipieuna jadi hate ku kalakuan anakna, maka hampura hirup teu neut paeh teu hos ka handap teu akaran kaluhur teu sirungan. Lamun kembang moal jadi pentil, lamun pentil moal jadi buah. Kunaon sababna aya indung nyeri hate matak meujeuh ku Allah disangsarakeun dina kahirupan. Matak surga urang mah tah indung bapa. Penta doana, penta karamat jeung sapaatna. Nah, mata kuring mah minta doa taruh kanu jauh. Sapanjang kolot aya minta doa teh ka kolot teh. Ketika diusap mun-munan. Asli. Situ percaya. Mata abdi mah da sanikah, mata deug ngigumakeun kolot teh. Loba sararieun. Salaki barang bere ka bapana, salaki barang bere ka bapana ka indungna, ibu kudu atoh. Nama kejeng atopan salaki orang mah boga surga di indung bapana, ta ibu boga surga di saha? Di salakina. Matak lamun salaki barang bere ka indung bapana, ibu kudu atoh ka mana gaji 3 juta ngan nyesa 2,5 juta dipasikeun kasih mama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ta eta nu soleh teuing jeung merek ieu tah. Nah gaji 3 juta tinggal 2,5 juta dibikeun kasih emak, molor we jeung itu. Tah urang mah sieun boga pemajikan kitu. Makanya abdi mah nyaah ka kolot. Boga duit 5 juta bagi 2 sehingga kopak keur apa 2,5 juta. Ku abdi 2,5 juta. Mun geus boga pemajikan mah teh hoak. Sok saha nu sanggup kitu sok ngacung. Mun boga duit 5 juta rek dibikeun ka indung bapak urang 2,5 juta. Deuk dijadikeun pemajikan asa ridho tah. Aya nu ngacung. Ayeuna di dieu ngacung teh kenyataan mangke mah geus prungna deh teu percaya. Tuh nu dijuru. Mau nya ge ngacung teu percaya ngacung kitu. Nya. Pada karidoan indung bapa mah Pak asli ya. Nah, sholat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, sapanjang indung bapa jadi hati ku bibir urang, mata ulah coba-coba nganyerikeun indung. Nari kigian jasa saha? Budak mau ukur hayang disunatan, pan kolot mau muleng mikiran duit lagi. Sound system geus sabarahaeun, background di kieu-kieu lamun di Cimaung ieu background 5 juta mah nu kieu wungkul. Bari teh digayem-gayem acan lebarnya duit 5 juta di kieu-kieu. Padahal mah terpal ya tuh. Kan sewa tempat, kan sound system, kan hiburan. Aya apa hiburan? Tuh, aduh geus sabaraha jutaan eta hiburan. Tuh, sound bayareun, background bayareun, balon bayareun, kasih ngadatangkeun ustad nanage. Alah ngemplong atuh. Ridho kolot, ridho melaan saha? Melaan anak. Ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot, kolot teu mere. Kunaon ku teu boga. Ayeuna ibu geus boga duit, bikeun ka kolot ibu ceurik. Nama kejeng ceurik, kolotna geus eueuh. Matak lamun deuk barang bere ka kolot, ayeuna mumpang meubeugeur aya al jannatu tahta alal aqdam, ternyata surga dibukakeun keur saha? Keur anak anu ngarti, surti, ngahormat, ngahargaan kanu jadi kolotna. Bakal ngarasakeun nalika indung bapa urang geus eueuh, hohoakna, sesentakna, sesebretna nyarekanana. Baheula urang sok cicingna lahunan kolot diusapan, ayeuna mah geus eueuh anu ngusapan. Baheula urang boga masalah ngomong ka kolot anggeus sakadar samenit, ayeuna mah boga masalah dilegleg ku sorangan. Raketak ingat ka kolot, ma bapa keung geuning eueuh indung bapa. Matak cek kuring leuwih hade teu boga harta jeung banda katimbang teu boga indung bapa. Neng bisi ayeuna meh kahayang lalaki hirup urang sangsara, binung urang sangsara, bapak urang sangsara. Lamun aya lalaki nu megatkeun karena urang sangsara, juh sia badui. Naha ulah mandang kana hartana, tapi pandang mah aya anak anu mampu ngahargaan ka indung bapana. Ta eta pribadi soleh. Bener Bu? Geusana. Ana ada urang nu cormah naik rumah urang we. Protes. Nah hayang nepi ka jam sabaraha? Allah, ayang nepi 12. Ibu. Oh, ayang nepi ka subuh. Oke, ke marameh sorangan. Kurang-kurang marek baralik. Da urang mah keung aya pengajian jiga nu heueuh sarumanget aya salat subuh hareuy wae. Mung
pokoknya pengajian teuing dibatas tara leuwih ti jam 12. Jam 12 we kahanap ngarah panon cekas kene sarolat moal kaberangan ulah ngedekul nepi ka subuh aya salat subuh kaliwat. Nah cing teh salat subuh bae da geus digantian ku pangaosan. Bener rieu. Simpulkeun ku ibu, budak soleh teh budak nu ngarti nu surti kana jasa indung bapak. Bubar ti dieu wayahna bisi ibu hohoak sesentak teu balik kana jadi kolot tepungan mumpang-mumpung kolot aya tanya ka hayangna naon karesepna. Anak mikeun rezeki ka kolot maka Allah nu bakal mikeun rezeki ka anak. Anak nyugemakeun kolot maka Allah nu bakal nyugemakeun anak. Anak ngabahagiakeun kolot maka Allah nu bakal nyugemakeun ka eta anak. Mata hampura sawarga dunia sawarga akhirat aya dina ucapan nu jadi kolot. Hadirin sakitu anu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik senebaran sari tutup lawang si gotaka. Aya pa DKM tuh dia. DKM masjid ya. Oh, udur. Pak Ketua MUI kayaknya. Nitip. Kanggo Pak Ketua MUI. Pak Haji. Nitip sing sehat. Salam baktos ti abdi. Ibu wilujeng ngaruli. Hadirin rahimakumullah. Nah, hatur ganuhun jazakallah khairan katsira ka pangarsana guru anu parantos maparin kailmuan ka urang sadayana. Mudah-mudahan janten asbab wasilah janten kailmuan anu manfaat kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah acara ti kawit dugi ka akhir parantos rengse urang tutup wae ieu acara ku aosan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.